Bismillah jadi wiwitan, alhamdulillah pujian, rahmat salam kapanutan, Muhammad Rasul pilihan, kasohabat naridoan, kula wargana kabehan. Ieu nadom singkat pisan, itung-itung peringatan. Umumna ka ihwan, utama ka diri pisan. Jalma di zaman ayeuna, taleder kana solatna. Padahal eta dosana, kacida pisan gedena. Nabi atos nyarioskeun, dina hadis dijelaskeun. Umat Islam akhir zaman, kana solat naringgalkeun. Tinggal solat 5 waktu, poho ka Allah nu satu. Lamun jalma masih solat, aya hareupan salamet. Tapi lamun geus teu solat, baladna si iblis laknat. Bakal poho kana tobat, paehna moal salamet. Hirupna moal manfaat, usahana ge darurat. Bakal cilaka mautna, seuneu neraka tempatna. Jalma anu tara